Aduh, kumaha ieu teh. Jangan masak ieu tuh. Udud tinggal sebatang deui. Kopi kayaknya kalau tapi pasien kumaha gitu kamaranan. Tersing loba pas buru-buru sabeus gitu. Aduh. Iya gitu imahna nya. Si Abah teh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya ya teh bah, abdi teh Priyogi ya teh. Aya pergi naon jang? Kieu bah, abdi teh ya teh kalengitan ieu cocokan puguh ya teh. Di aya yang bakal diceritakeun ku kujangnya, tapi abang geus nyaho. Siapa kali horpanan. Abah. Gitunya bah itu lu. Tadi teh nyata abdi teh kalengitan cocokan teh bah. Abang geus nyaho jadina? Ya, still moal datang ka dieu ujang lamun apa teu nya ngomong. Moal datang ka dieu ujang lamun apa teu nya ngomong. Bener sih gana ieu dukun teh rada sakti ya. Aing karek datang geus nyaho ieu aing bapak maksudan teh. Pasti ujang cocokan ujang pasti dombanya. Hijinya. Ih, geuning Abah apal bah. Kurang leungit domba heuh bener sakti mah ieu Abah. Sangka uing teu hanyakal jauh-jauh datang ka dieu bah. Bisa uing can nyarita naon abang geus nyaho uing leungit domba eta. Kurang teh nya aya di mana domba ujang. Nah, ieu batu. Oh eta bisa katingali di dinya bah. Ngoblok. Belum sebenarnya katingali. Aduh bener. Lah aya. Domba. Sapi tebat. Oke. Kurang diimplong heula Bapak ya. Domba ujang teh aya teh. Aya bah. Aya. Oh, Tapi dina rungkun. narungkun. Oh. Jeh, teranakan jang domba nas ya. Ah? Anakan. Da jalu bah. Hah? Jalu. Jalu domba nage. Sini.